Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamiarsa sadayana anu mulia, sumangga nyanggakeun carpon munggaran yasana simkuring dimuat dina majalah Mangle. Wilujeng ngadangukeun carpon Cimata Indung. Bari angkaribung ku babawaan gagancangan kuring lempang mapai galengan ninggalkeun lembur. Di hareupeun warung Ceu Enok kuring eureun bari ngecagkeun dua jinjingan. Gek diuk dina bangku panjang paragi dariuk nu ngaradon ngopi bari nyegat mobil elep atawa bus. Nah, asa suwung kieu ieu teh Ceu? Cekeng bari tok nyokot bala-balahan neut hiji tuluy dihuapkeun. Sasarina tabuh sakitu di warung Ceu Enok sok loba kudu barang beuli pangpangna kudu rek nyaraba sok ngaradon ngopi heula cara kuring ayeuna bari nyegat mobil. Tadi Kang Karna jeung Mang Amud ngaropi rek nyaraba ka Bekasi cenah aya pagawean dulurna nu ngumbara di ditu rek ngadegeun deui ieu mah karek dieu pisan raek beus. Oh gitu Ceu, nyungkeun cai Ceu. Cek kuring Ceu Enok ngasongkeun gelas balingbing eusi cieun teh panas. Saeutik-saeutik kuring nyuruput tuluy nyokot goreng ulen am disamualkeun hadena teu meleg da ketana leutik. Lapar atuh da ti imah can kaburu sasarap rurusuhan bisi tinggalin bus. Ari tepi ka jalan gede beuteung karasa lapar. Antukna ngetem heula di warung ieu kabita nempo bala-bala jeung goreng ulen. Rek ka mana ari Nyai Ipah? Cek Ceu Enok bari nelek-nelek kuring nu dangdan beda ti sasari. Sanajan anyar balik ti Saudi, penampilan kuring teu kawas TKW sejena sakapeung sok marahiwal sagala ditapelkeun make pakaian nu moronyo jeung hurung ku papaesan oge wedak tur lipen setip nu kandel. Kuring mah basajan we datanin age ti lembur teu hayang nembongkeun boga duit malah kalah ngabibita bangsat pan. Ka Cianjur Ceu. Kasaha? Ceu Enok kerung. Ka Lu kuring tungkul sok sieun pajarkeun rek nepungan popotongan. Hayang tepung jeung budak we atuh Ceu. Oh nya kakara ingat budak Nyi Ipah teh di Cianjur geus badag meureun budak teh. Genep tahunan Ceu. Ari Wawan geus boga deui pamajikan. Har, ari Ceu Enok na teu uninga. Pan abdi diserenkeun teh alatan Kang Wawan kawin deui ka nu sejen. Batur sapagaweanana di pabrik sapatu Ceu. Ku nurus tonyong ari lalaki. Kuring nyerengeh sanajan hate nyeredet. Ras inget waktu Kang Wawan kawin deui teu sakanyaho kuring. Nyeri hate teh lain bobohongan. Kuring menta diserahkeun teu sudi didua teu suka dipanggwayuhkeun. Hate dirarajet matak begang awak. Leuwih hade kuring hirup sorangan tibatan jadi nu kolot bari teu kungsi dicukupan pangabutuh. Harita Kang Wawan daek nyarenkeun asal meres make syarat budak kudu milu ka manehna dibawa ka Cianjur lemburna.
Tadina kuring teu narima, tapi sanggeus pihak kulawarga kuring jeung Kang Wawan badami budak tetep rek cicing jeung bapakna, tapi kuring laluasa nepungan ka Cianjur. Janji kulawargana budak ge bakal mindang dianjangkeun ka Panamur lembur kuring. Meh bisa panggih jeung kuring, tur silaturahmi bisa manjang. Mudah-mudahan we. Ku kitu namah kaharti leuwih hade budak nu datang ka Panamur dari kudung kuring nu ka Cianjur mah. Pimanangan ongkosna? Ongkos ka Cianjur teh pan mahal, kudu buburuh tandur heula sababaraha minggu. Najan rada mendenghal, antukna kuring nyalehan. 2 bulan ti harita kuring didaftarkeun ka sponsor nu aya di Malangbong jadi calon TKW bari guling diri. Malah mun pit kolot kuring ditinggalan kana sajutana, kuring kabita. Sanggeus di Jakarta cicing di PT kuring dinyatakeun fit. Teu lila kuring ngapung ka Saudi. Sanyana kuring bari mapalerkeun ka Kuciwa ngubaran ke perihate nu geus dirarajet ku Kang Wawan. Karasa aya cai ngeyembe dina kongkolak panon kuring. Nyi Ipah, Ceenok ngegebah lamunan kuring bari ka tembong cari nakdak. Meureun ngarasakeun kapeurih hate kuring. Nyi Ipah murah keneh, panjang keneh lalakon. Ya bageulis, tangkuna rea lalaki nu miharep. Ceenok kawas nu ngupahan. Saha atuh ceuk lalaki nu miharep abdi? Abdi saukurang da ti kampung, anak jalma masyarakat. Tong kitu Nyi Ipah. Ceenok gek diuk igireun kuring. Ayeuna Nyi Ipah geus beda jeung baheula. Nyi Ipah geus bisa ngadegeun imah kolot sakitu agrengna. Nyi Ipah geus ngabagjakeun nu jadi kolot bagja. Tapi kabagjaan kulawarga di lembur can sampurna ceuk. Lamun budak masih keneh jeung bapakna. Apa nyai teh lain rek ka Cianjur? Ceenok ngagareuwahkeun. Yung atuh bisi kaburu beurang. Ku ece didoakeun sing salamet di jalan. Eueuh nya Ceenok. Ceuk kuring geuat nangtung bari ngodok saku calana lepis, ngaluarkeun duit ribuan 2 lambar urut ngopi bala-bala jeung goreng ulen. Bakating anteng ngobrol jeung Ceenok bari nyawang mangsa ka tukang nu pikasedihkeun poho kuringkeun ngadagoan beus nu bakal mawa ka Cianjur. Apan kuring teh hayang geura panggis sagok-gokkeun jeung bebelahan hate kuring. Reug beus Merdeka jurusan Banjar Jakarta eureun hareupeun warung. Kalacat kuring naek babawaan anu loba dikana bahasikeun ku kondektur. Salila di perjalanan kuring nyipta-nyipta bakal panggih jeung abang buah hate kuring. Harita waktu dibawa ka Cianjur umur budak teh 4 tahun. Keur meujeuhna capetang sagala dicaritakeun, keur meujeuhna barang dahar sagala sendep, mangsana kembang buruan. Kumaha rupa budak ayeuna sanggeus ditinggalkeun 2 tahun ka Saudi? Keur leutik mah abang teh awakna lintuh pikaresepeun, kulitna hideng santen tapi katembong manis. Lamun nyerengeh katembong aya kempot dina pipina. Lucu budak teh pika gegeteun pika nineungeun. Barina ge saha atuh jalmana anu teu nyaah ka anak? Sato wae nyaah, komo manusa. Reg beus eureun di Cipatat nurunkeun penumpang tuluy nyemplung deui. Red kana arloji 10:30. Wayah kieu mah banguna abang geus mulang ti sakolana. Pan geus sakola ayeuna mah
geus kelas hiji. Didoakeun ucu ku indung sing nepi ka jucung sakola teh. Ulah kawas indung hidup nungan saukur bisa dumuk di lembur jauh ka bedug. Ucu mah sing bisa ngontal naon nu dicita-citakeun. Peperiheun indung nu teu tamat SD acan da teu kawaragadan. Antukna ukur bisa jadi TKW, jadi bujang di nagara deungeun. Taya pilihan deui. Beungeut budak molebat deui, beungeut 2 tahun ka tukang. Manis, lucu, alewoh tur pikaresepeun. Berat kuring teh ninggalkeun budak. Ngan kapaksa ingkah, bakating ku kabelit ku pangabutuh. Nyage, cicing di kampung, tapi kuring katut kolot teu boga sawah kawas batur. Beas tangtuna kudu meuli. Kadua kolot kuring kuli ka batur, purah macul, ngarambet, tandur, jeung naon we sagawe-gawe. Pikeun bisa nedunan eusi peujit. Bari anger teu cumpon, da kudu sagala dibeuli, sanajan cengek oge. Loba pepelakan di buruan batur, kayaning keperluan nyambal jeung lalap. Tapi piraku ari kudu barang penta wae mah. Lianti hayang nyugemakeun nu jadi kolot, nekat miang ka Saudi sejak mapalirkeun Bang Balu hate, sejak mopohokeun ka nyeri jeung ka peurih alatan dihianatan ku Kang Wawan. Alhamdulillah mulang ti Saudi kuring bisa meuli tanah jeung ngadegeun imah. Imah nu ti heula nu bilik panggung tu leutik dirobah jadi kandang domba. Jero imah oge dieusian ku rupaning parabot nu anyar meuli ti mebel di Malambong. Kursi, lomari, risbang, TV jeung sabangsana. Teu kuring teu hayang balik di ka Kang Wawan. Kuring ngarasa regreg nempok kolot bunga. Ngan hanyakal aya nu kurang dina hate. Buah hate kuring teu aya di dieu. Nyicingan imah nu bisa disebut sigrong ngadiukan kursi weuteuh sare dina risbang nomor 1. Lalajo TV 20 hijiin anu cekas. Abang umurna geus 6 tahun, jadi ras inget 6 tahun ka tukang. Ngandung nepi ka brolna, hirup teh mani werit pisan. Seuseut-seuat dahar isuk sore henteu. Lain bobohongan, Kang Wawan teu aya gawe. Geus meh 1/2 tahun di PHK di tempat gaweana pabrik tekstil di Ranca Ekek. Bari taya pasangon. Kahayang teh aya gadag. Keun soal milu ngaheurinan imah butut kolot kuring mah teu nanaon, tapi cing atuh gawe naon we sagawe-gawe. Tapi da lebeng we anjruk ka sawah teu daek. Dititah ngarit sakali-kali ge kaleket. Atawa milu ngaduk atuh kanu keur ngadegeun imah. Di lembur ge sok pirajeuneun aya nu ngajak nyaba ka dayeuh jadi kuli bangunan. Tapi gideg jeung gideg wae. Capek cenah gawe kitu mah. Abong urang kota pipilih kana pakasaban. Padahal sanajan manehna boga ijazah SMPG, can karuhan kabeh pabrik nu aya di Bandung daek narima. Pamirsa nya ari sim kuring teh cariosna ieu mah legegna kantos janten pengarang ciliknya nuju yuswa 13 tahun tapi teu lami mung 1 tahun duka 1 tahun duka 2 tahun heula da kabujeng ngalih ka tanah Jawa janten murid murid baru di SMP 8 nya. Sementara kuring teh nuju meujeuhna resep nyarpon aripek di sekolah nu kedah diajar bahasa Jawa deh atuh ti harita mah peswe harapan janten pangarang teh sirna
lebeng kageingkeun deui saatos aya media sosial tah. Ieu teh carpon pami telepat tahun 2008 didamelna di seratna dimuat janten ieu teh carpon anggap lah carpon munggaran kuring di media mamananya satu acan di 60 media teh tadi media mangleh heula ieu carpon munggaran kuring carpon munggaran tos sawawa panginten tos budak tilu malihan ieu teh di seratna teh duka budak tilu duka budak dua hilap deui teh carpon munggaran melah pamiarsa matak ni ulah kirang-kirang ngapunten pami seueur nu lalepatnya undak usuk basana mugia ngamaklum urang lajengkeun deui nya kaleresan carpon ieu teh tos seueur nu nge-share di blog-blognya salah sawiosna di blog Sundapura ya atau nuhun ka blog-blog anu tos postingkeun seratan carpon munggaran sim kuring kalebet di upload di media mangle online oge nya aya ya urang lajengkeun pamiarsa waktu abang gubrag ke alam dunya tada teuing sedihna teboga pernel-pernel acan orok beureum dibungkus ku samping kebat butut eta oge menangin jeum ti paraji hadena we aya nu haat mere sarigen rupa-rupa pakaian orok ti mimiti baju popok gurita jeung nu lainna sanajan urut geus taya warnaan baris mindeng diseuseuh tapi kukuring disuhun dina embun-embunan nu mere ngaran budak teh sabenerna mah lain kuring atawa bapakna tapi Buyati tatangga di lembur nu kacida bageurna nyempal orok ge nepi ka 100.000 karunyaeun meureun ningali kaayaan kuring Nurudin tur prihatin ka orok ukuran di lembur mah kacida gedena Buyati mah jalma ngarti atuda pengsiunan guru SD cenah baheulana sakola di SPG hebat bagja pisan tanda kaasih Buyati merengaran anak kuring sakitu alusna tapi oleh kuring teu nyaho hartina bangkit Andika Putra nganenehna abang saur Buyati orok teh lahirna ping 20 Mei bareng jeung mepeling hari kebangkitan nasional ari dina sirah kuring ngaran budak nu geus disiapkeun teh Iwal Mulyana Nurdin Sulaiman atawa Solihin we teu aya deui teh botolna nu dingin mocina ibu asli Sukabumi moci Tahu cowok. gehu sayang anak jeruk asli Pontianak mira geura mangga diraosan heula Assalamualaikum Bapak Ibu punten sakedap ngaganggu song nu ngabagi penumpang amplop hiji sewang selamat siang jreng mobil butut kaluaran baheula haduh ceuli asa bonge tepuguh dedengean nyung reang mata keraclang tai ceuli kahayang mah beus teh tong kudu eureun di pasar Ciranjang kagok sakedeung deui ge geus nepi ka Cianjur kuring ngageberan banget nu pinuh ku kesang ku kipas menang meuli tadi tinu ngasok di parapatan tol Cileunyi awak karasa bayeungyang tuluy ngodok tina tas dina lahunan botol aqua urut nu ti imah meunang ngeusian ku ciherang tina kendi regot nginum seger waktu cai ngabaseuhan ti koro nu garing tekung silila beus ngageleuyeng hate kekejotan teu kuat hayang panggih jeung abang kacipta atohna budak nempo kuring angkaribung ku babawaan aya mobil remote meulina ge nitip ka Buyati waktu anjeunna nyokot pensiun ka Garut kota aya PlayStation katut kaset-kasetna eta ge meulina nitip ka Jang Dedi putra palebe nu kuliah di Bandung tur nyahoan tempat meuli barang elektronik nu murah lain kuring hayang gagayaan abong balik ti nagara deungeun mere cocooan nu marahal di Panamur ge teu aya nu ngabogaan cocooan nu mahal cara kitu bubuhan ngobrol jeung batur sarua bujang di Saudi nu sarua boga budak sapantar budak kuring mobil remote
jeung PlayStation cocokan budak ayeuna di kota mah cenah. Atuh kuring ge hayang nyugemakeun kanu jadi anak. Maknya we balik ti Saudi ukur mere cocokan momobilan tina kulit jeruk teu usum. Minggu kamari nage kuring ka pasar Lewo meuli pakaian abang sababaraha setea. Teu poho kantong jeung sapatu bari dikira-kira nomerna da puguh teu nyaho. Tada teuing bungahna budak teh. Jabaning emak mahanan rupa-rupa kadaharan ti mimiti pais lauk, sambal oncom, goreng ulen, opak ketan, kiripik sampe, ladu jeung wajit olahan emak sapeupetik. Hayang ngabagjakeun incu nu jauh nungan hiji-hijina. Pepeuriheun salila 2 tahun kuring di Saudi, Kang Wawan teu kungsi datang ka Panamur sakumaha jangjina baheula. Kolot kuring ge ngarasa boga hak hayang panggih jeung nu jadi incu. Sabenerna mulang ti Saudi teh geus aya 2 mingguna, tapi ku capek ngadon ngahenang hening. We bari ngamandoran nu barang gawe waktu ngadegeun imah, bari neuteub balong meunang meuli kuring. Lain teu inget ka budak, inget namahna taku ngan nunggu waktu nu salse. Ma, ari abang apa keneh kitu ka abdi? Tanya kuring waktu harita karek datang. Tang toh we atuh ipah, manya ka inung poho. Peda we harita budak teh leutik keneh mah. Leutik teh henteu, umur 4 tahun mah geus inget ieu da geus hideng. Ari foto ipah aya kitu di Cianjur. Bisi abang hayang ningali rupa abdi. Luka teuing atuh pah. Piraku we, tapi siga nama aya. Najan Wawan mah da moal ngampihan. Paling diurut mitoha maneh mah jigana aya. Kuring ngarenjak. Bus geus aya di terminal Rawabango. Gura-giru kuring turun. Tuluy kondektur nurunkeun babawaan tina bahasi. Di jalan gede kuring naik angkot nuka Cikidangkeun. Reg angkot ngarandeg di sisi jalan. Suku kuring can waka ngalengkah, anggur nangtung bari nyipta-nyipta budak. Kacipta budak ayeuna keur ulin di buruan jeung batur sapantaranana. Kuring katayepan nyampeurkeun abang nu keur nukang rek dipeungpeun panonna. Ieu saha? Tanya kuring. Nenek sanes. Wah Ian sanes. Bitati sanes. Ceiroh sanes. Teh neniknya salah sadayana. Nu leres ieu ibu. Ibu. Budak bangun nu heran. Ibu saha? Ibu abang. Cekeng. Bohong. Leres. Pan ibu abang mah teu aya. Nyaba tebih ka ditu ka Arab. Hate ngageuring. Sedih. Tingali gerak. Kuring ngalesotkeun peungpeunan tuluy malihkeun awak budak. Celengok tarang budak dicium. Ieu ibu abang. Ibu. Cek budak bari tuluy ngagabruk. Ku kuring diusapan buukna. Dedeh teuing anaki. Kuring muka panon. Nah, lamunan teh mani teh sabar ari kuring kapan ayeuna ge bakal panggih jeung abang. Atuh da geus kaimpi-impi wae budak teh katembong wae dina kongkolak panon. Kuring muru imah kolot Kang Wawan. Bijana abang minang uluk ketek di dinya. Sanggeus uluk salam kuring diuk dina kursi di tengah imah.
Kolot Kang Wawan duana nage aya, teu aya riuk-riuk atoh kadatangan kuring teh. Kitu oge lanceuk jeung adik Kang Wawan nu nyampak di dinya. Jajauheun ka Someah ngabagiakeun sema nu jauh bari urut dahuan. Ieu mah kurawed hasem bari dulak delek. Kuring nyoba sabar keun dan niat kuring ka dieu teh hayang panggih jeung budak. Kahayang teh budak mah tong kudu teteang. Urut mitoha lalaki muka carita, kuring ngusap dada. Marina ge di dieu mah budakna teh kacida kajamina. Jaba nunung mah pan genten. Urut mitoha awewe ngagulkeun pamajikan Kang Wawan. Dupi abang, ayeuna di mana? Kuring nyalenggorkeun wangkongan, teu aya nu nembal. Assalamualaikum. Aya sora budak lalaki uluk salam, tuluy panto muka. Kuring cengkat. Budak lintuh, make pakean bola. Surungah serenge kanu di jero imah, tapi ngadadak baeud waktu ningali kuring. Abah. Kuring gewat nangtung, dua leungeun dikahareupkeun, ngadago budak nyampeurkeun. Teu kuat hayang ngagabrung, tapi nempo pasemon nu boga imah. Eta culiknya. Abang mencrong ka kuring bari siga nu sieun. Sanes Kasep, ieu ibu Ujang. Yap ka dieu bageur. Alim, eta mah culik. Abang ge terang, eta nu aya dina foto culik. Budak ngagorowok. Abang. Kuring nginghak. Saur apa? Nu dina foto teh culik. Sanes. Kuring keukeuh. Mas. Indung Kang Wawan nyentak tarik. Geus mugu budak teh sieun. Sieun culik. Budak murungkut. Kuring maksakeun nyampeurkeun. Nah ari berebet teh budak lumpat keluar bari ku gorowokan. Culik-culikan. Hate ngajerit. Gusti. Ku harianan ari Kang Wawan. Kuring teh indungna. Indung nu kuncing ngandung salila 8 bulan. Deda teuing anaking. Ieu indung Ujang. Hate ngalaketeh. Bari tuluy ngingap. Jag. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.